abdi teh atuh nu pinter mah kieu atuh asaan heula ustad teu moka ngomong teh enak tuh lieur ku abdi teh diasaan ece pasti enak atau henteu pasti enak atau henteu pasti anggar henteu nya ce nya sabab geus teresep ti heula ece eta dina sapeker cing jorowok Bapak Ibu perhatian penting ieu pangaosan pek gera-gera datangan sabab ieu didagoan da ieu teh teresep ka ustad eta teh teresep cek ustad eta nikah bener oge da pasti salah cek mah ustad ngalakukeun naon wae oge cek pasti diomongkeun ku cek naon anu ditepikeun cek ustad najan hadis najan Quran pasti bakal jadi salah najan bener eta oge cek teh uing nyaho penting ieu pangajian tapi aing moal datang mun sia nu mamata aya nu rumah saya yakin di dia aya hei pengajian bagian saha bagian anu hei jumatan bagian saha pana mung si eta aing mah ka masjid anu aku udah beda hutbah lila sabab geus teresep ti heula ka ajengan nepi ka naon anu ditepikeun ku ajengan oge bener oge jadi sah geus teresep ti heula ka tetangga mere oge jadi ngewa buat teuing bisa susuguh ka aing disebakeun ieu padahal mah mere bakaka ka urang nyebutna disebakeun ulah ngewa ti heula ece nya ulah ngewa heula ti heula ece nya dari ngewa heula di poligami ulah ece rasaan heula ini mah kemana we atuh ieu meka hartos ya meka hartos nabi yang mana tadi teh orang dia can bubar ge sok minang poho orang dia mana bibir pecah-pecah tenggorokan kering susah buang air besar itu tandanya kurang cairan maneh minum terlebih dahulu bila kene euy behakna ge na kumaha nepi ka ira api datangna ce ah ieu mah amanat lamun teu beak ajengan bahankeun we da atuh masih kembung minum sakieu ce jadi segala rupa ge naon cenah intina teh dinu bieu mah ulah waka nyebutkeun teresep lamun encan ngalaman ngecenya alaman heula lamun urang geus teresep ti heula pasti datangna bener oge jadi salah datangna bager oge jadi salah datangna hak oge bakal jadi batil lamun urang geus ngewa ka tatangga cek tadi oge tatangga teu nanya salah ih si eta mah meuni taratu nyatanya tatanya ka urang salah meuni hayang nyaho wae si eta mah tatangga mere bakaka ulah didahar sia bisi disebakeun nu kamari oge dibere ku si eta paeh dombana tuh naon sagala rupa sabab geus kaancikan ngewa lamun ka ajengan lamun ka ustad kamu balik saha wae ulah teresep ti heula pedah ningali penampilanana pedah rajin urang budak urang pernah dicarekan ku manehna padahal budak urang nu salah keur ngaji dar urang teh ngewa ti heula sabab engke bakal kitu ditemalna eta oge uing nyaho sok apakeun ye jelema nu teresep ka ustad ya apa erek teh bejaan mah aya nu teresep ka ustad teh di aya teh aya teh jadi resep ka ustad daek di poligami ujuk ka ustad henteu oh ece omat dina masalah poligami loba nu ragrag iman jeung takwa ece meunang henteu resep di poligami mah meunang nya cenah hak eta mah tapi ulah teu percaya kade abdi ngabejan jamaah abdi jadi loba jamaah datang ke bumi abdi mah alim di poligami bohong dan lain-lain terpercaya bahwa poligami dimenangkeun ku Islam ece meunang ece embung di poligami mah henteu dosa cenah kade ieu tapi lamun ece terpercaya kana ayat bahwa menang poligami eta teh murtad tong boboro sa ayat sakata sahuruf urang teu percaya tina Al-Qur'an eta teh kaluar ti agama ece meunang ece nyebutkeun alim di poligami abdi mah asal ulah nyebutkeun teu ridho ece sabab eta mah ridho jeung segala rupa mah ukuran anak percaya jeung teu kana ayat Al-Qur'an abdi mah alim tenan da abdi ge alim ece di poligami da abdi mah lain awewe jadi faedah budak teh hiji tadi jangan lanjutkeun dua
yang ngaraih cintana Kangjeng Nabi. Naon sababna Kangjeng Nabi bakal cinta ka urang ece? Sabab Kangjeng Nabi bakal paloba-loba umat engke di yaumil kiamat. Nomor katilu naon? Ngarepkeun kana doana tinu jadi anak. Nya omat ayeuna pala putra urang dipikanya aku urang disakolakeun ku urang najan kuliahan belum tentu budak urang apaleun kalimat Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu wa auradnahu. Eueuh ge kadang-kadang belum tentu apa eta teh hiji syarat kalimahna bahasa Arab alusna mah syarat lamun eueuh rek ngiriman kanu jadi kolot eta hareupeun kuburan ku urang dibaca dereg sajud satamatan ari teu dibaca mah eta moal nepi eueuh ka kuburan. Da eta nu matakan nepikeun mah Allahumma du pangeran ausil mugi ngadugikeun Gusti kan gitu. Ari teu didugikeun mah najan hareupan ge moal. Eueuh mawa duit sakepeul hareupeun eueuh ari teu niat dibikeun mah moal dibikeun. Nya cenah ari jauh oge ari niat dibikeun mah kan dititipkeun. Jadi eueuh kudu apal kade bisi rajin ka pangaosan. Dina malam Jumat dina sakalina henteu eueuh sok ngaos Yasin di bumi. Aya paripaos da abi ge sok ngintunan ka almarhum. Begitu ditanya henteu apal kalimahna berarti bohong, berarti salila ieu teh teu nepi eueuh. Mata pantes eueuh teh minang kasurupan dijunjuriga. Kalimahna bisi teu apal ayeuna taroskeun engke ka ajengan menta kalimah jang ngiriman ka kolot-kolot urang tuluy wurukeun ka budak urang bejakeun engke mamah maneh mun geus maca Quran bacakeun ieu. Lamun sedekah geus beres sedekah bacakeun ieu. Ulah ieu mah jadi paribasa. Penting mah ngimpi naon? Ngimpi si emak katirisan meureun hayangeun baju jeung jaket, hayangeun gamis, tuluy teh sedekah we nya. Belum tentu nepi ari teu make kalimah Allahumma ausil sawaba. Gitu. Gusti mugi ngadugikeun kana ganjaran. Lamun anu dibaca mah ma qara'nahu wa auradnahu, perkara anu dibaca ku abdi, perkara anu diwiridkeun ku abdi. Ma fa'al tuhu perkara anu dibaca anu dipigawe ku abdi khususan ila ruhi sebutkeun ngaran kolot urang Al-Fatihah. Gitu ceuk nepi we goloyor ka ditu. Assalamualaikum cek malaikat waalaikumsalam. Kang Haji naon kiriman ti budak Kang Haji naon ieu cahaya Allah ngempur alam kuburna eueuh. Caang ditinggali batur mah para roek teh dikiriman ku budak-budakna tapi kolot urang mah caang di alam kubur teh. Naon sababna? Bacaan Qur'anana ditungtungan ku Allahumma apakeun ausil sawaba ma qara'nahu wa auradnahu khususon ila ruhi sebutkeun cenah. Gitu tungtungan weh Al-Fatihah atau bibarkati umul Quran Al-Fatihah. Insyaallah nabi. Apa teh apa teh? Lamun teu apal sakali deui da abdi di dieu lamun ngawurukeun eta moal ceramah meureun. Da di dieu aya ajengan aya guru simkuring aya ajengan ujang sumping we ka ajengan di dieu nyungkeun pasti dipenta. Jigana mah geus diceramahkeun kieu mah teu kudu disungkeun kieu pasti diurukeun dina rutinan. Mun euceung ngaji lamun eta oge. Aya hikmah nomor kaopat tina budak teu ceuk aya saur Imam Ghazali budak nomor kaopat teh hikmah nu terakhir bisa dicokot tinu jadi budak teh di mana-mana budak maot sekali deui di mana-mana budak maot dina samemeh balik maka pasti budak bakal ngejemput urang engke di yaumil kiamat. Eueuh boga barudak leutik paehan eueuh. Entong atuh. Jadi sieun ka hipnotis entong eueuh heureui abi mah heureui sisok sieun ka hipnotisnya anda balik ka imah hadieu sia maneh kitu nya di mana-mana urang dikantunkeun kumurang kali dina samemeh murang kali teh balik berarti lamun awewe mah samemeh 8 tahun lamun lalaki mah dina samemeh 15 tahun atanapi dina samemeh menstruasi atanapi sareng haid dina mimpi jimat ya maka budak urang teh bakal ngejemput urang engke di yaumil kiamat. Pasti eueuh pasti komo lamun anu maotna dua mah saur Kangjeng Rasul pasti bakal ngalunturkeun kanu dosa anu jadi kolotna eueuh. Heueus nya cenah nya. Aya nu ngalaman dikantunkeun ku murang kali. Aya ku caroge atau ku caroge macenya harta menang caroge teh dipake kawin deui eueuh jeung tatangga anu baheula mah musuh caroge nikmat pisan eueuh. Matak minang kasurupan da dijunjurigan cekap kieu.
geus sajam ngaji teh teu karasa Surya. Aya bakeuleun balik teh nepi ka dieu heula. Aya bakeuleun uwi teh. Naon? Doa, tawasul. Sadar bahwa urang sadaya tina pernikahan teh aya nu dipiharep nyaeta sori Imam Ghazali budak. Syarat budak bakal bisa mere syafaat di mana-mana nu budak opat bieu bisa nyimpenan kana opat perkara bieu. Tapi teu saeutik kolot anu cilaka ku budak. An abdi moal panjang teuing nerangkeun ieu sabab eta mangke kudu dina bab hitam. Enggeus saya beres sampai ka dinya. Aduh Ustaz nih penasaran, gampang onang deui we. Aya man nerangkeun bab nikah, eta man nerangkeun budak teh bubuhan ka sampeu. Da lieu rek ngundang ustaz teh teu ka mana? Atuh gampang, rek ngundang abdi mah cek abdi lamun dina Facebook tinggal hubungi Komarudin Cepuko, Instagram, Twitter jeung sajabana. Lamun erek nomor telepon, SMS hubungi nomor di bawah ini heuh tah. Hah? Oh. Sarwa jeung sarwa wa opien di dieu. Sok catat bisi aya priyogi nomor abdi heuh. Bisi anu rek silaturahim. Lain rek ngundang hungkul, bisi heuh rek Cimareme hayang nyaba. Nya rek si Ustad ka ditu jeung Ustad pajarkeun orang Cimareme disebutkeun tadi ti Cihamplas teh ngaosna ngadosenan di Cihamplas tinggal nama ayeuna di Cimareme. Catat nomorna anu perlu anu teu ulah 0878 2008 5356 singkatna 0878 2008 5356 geus beres. Kade ulah ngamis call anu ngamis call diteluh awas ya. Pasya hiji tah saur Imam Ghazali hikmah tina pertikahan teh nyaeta budak. Nomor kadua saur Imam Ghazali dumasar kana keterangan tina kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali nguningakeun paman nakaha faqad akhraja satrodinihi falyattaqillaha fi satrisan. Dumasar kana keterangan eta hikmah tina pertikahan teh ngajadikeun benteng tina hawa nafsu urang sewang-sewang. Kalimatna benteng tina hawa lain jadi tempat pelampiasan hawa. Ai urang mah selama ieu rumah tangga teh benteng hawa nafsu atau pelampiasan ece. Pelampiasan ece salaki jeung salaki para saya budak nu digebugan ece. Jeung salaki para saya budak nu teu dibere jajan ece. Coba jeung tatangga para saya budak anu di udag-udag ke urang. Tah rumah tangga teh sesungguhna mah saur Imam Ghazali kudu bisa jadi benteng tina hawa nafsu. Lamun asalna gede ambek maka ulah jadi goreng adat. Lamun asalna resep ulin kudu eureun ulina. Lamun asalna resep museup kudu eureun museupna. Lamun asalna ngeleupus wae rokona beulikeun kana susu budak. Nyanya Ustaz oge tadi ngarokok abdi mah lamun dina acara kieu hukul meh teu nundutan di imam mah tara ngarokok ceu dauh nu merekna lain model gitu. Jadi kudunya keur tina hawa nafsu ari caroge urang kadang-kadang kalahkah makin menjadi ceu anu asalna resep museup jadi museup pisan mah ka mana caroge nuju museup aya sakalian peregawe ka mana museup kudu nama sakalian peregawe teh nyaeta ngaluangkeun waktu aja keluarga. Aja baheula mah make ngan saukur krim malam hungkul aja teh. Keur gadis mah. Nah, ayeuna mah aja jeung krim siangna jeung sagala rupana dipake da hayang ngaleungitkeun sesepuheun. Eta ku hayang lemes jadi sesepuheun. Naon sesepuheun teh aja? Apaan kudu sopan abdi teh ustad. Lain kokoloteun sesepuheun ujang mah mending sesepuh begog kira kuah ya sesepuh begog urang mah semakin menjadi neng bagi kudu jadi benteng tina hawa nafsu. Lamun ke rumah tangga urang make pakaian teh tara nutup aurat dan rumah tangga mah make nutup aurat kaharti lah jeung kahartos lamun aya budak gadis ayeuna menor pakaianana seksi menor penampilanana seksi pakaianana kahartos meureun hayang payu hayang gaduh caroge. Ari ece mah nanaonan atuh make jeung menor kene. Ari ece nanaonan make purcat percet kene. Da geus payu ece dibikeun ge tuker tambah embungeun batur ge. Modis. Nya cenah kudu jadi benteng tina hawa nafsu.
atau menjadi pameket gitu. Dan geus gaduh biayaaneun, geus gaduh nafkahan. Ulah ieu mah semakin menjadi, ulah tua-tua keladi semakin tua semakin jadi. Nah ada baheula mah teu pati di make up teh nah ayeuna mulog-mulogan, tapi kan geus teu kaciri kulit teh bedak. Geus teu kaciri bibir teh berong urang segala rupa. Ya Allah, nah eceu menikah berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah mah teresep ka jelema anu leuweuhan. Tong boboro dina dangdang, tong boboro dina pakaian, dina ibadah we Allah mah teresep beun lamun eceu berlebihan. Hantam we eceu di jero imah wiridan teu kaluar-kaluar ti imah, Allah teu sukaeun. Nya jadi orang kudu sawajarna segala rupa dina ibadah teh supaya teu kaasup ka jalma anu teu dipika cinta ku Allah. Kudu jadi nyengker tina hawa nafsu, justru lain jeung pelampiasan. Da urang sameme rumah tangga mah teu aya nu pangmeulikeun bedak, teu aya nu pangmeulikeun lipan jadi henteu nah ari geus rumah tangga kalakah leuweuh ieu anu ulah. Urang asalna mah eueuh nu pangmasakeun jeung sagala rupa, ayeuna mah geus aya nu pangmasakeun jadi lamun sakalian parete urang indit musik jeung sagala rupa ulah. Iya teh saur Imam Ghazali sakali deui rumah tangga nu bener mah kudu bisa jadi penyengker tina hawa nafsu. Urang mah makin jadi eueuh nya saragam teh beuki loba eueuh. Antum we nganjuk kerudung teh anu poenan, anu mingguan, saragam pangaosan di masjid ieu. Ngajina mah tara tapi saragam boga urang mah masjid kitu nya. Sabab ieu astagfirullahaladzim. Nah, Ustaz make apa? Cek abdi ge abdi geus ngalaman, ayeuna mah geunah ngomong kieu teh geus ngamungkin. Abdi boga jamaah di ditu da saeutik abdi mah kakuriling ku pabrik eueuh ngan sa RT. Nu ngiring pangaosan di abdi paling ngan saukur 20 urang eueuh. Barudakna aya 20 urang, tapi nu nyieun saragam aya 100 urang eueuh cek abdi. Nah, ieu nu nyieun saragam aya 100 urang. Nyaan ieu teh eueuh. Jadi anu tara ngaji ge nyieun saragam, nya nya. Eueuh lain kitu teh. Nya abdi kade ieu teh ce sakali teh rumah tangga teh ulah jadi pelampiasan nafsu saur Imam Ghazali kudu jadi panyengker benteng tina hawa nafsu. Jangan naon urang gelis-gelis teuing menor-menor teuing gaya-gaya teuing aya lain jang ngabungahkeun caroge mah kitu eta teh benteng tina hawa nafsu. Erek corak-carek era kudu jadi salaki. Ayeuna teh Anisa erek sagala rupa kudu era kudu jadi salaki benteng tina hawa nafsu. Nu jadi salaki erek monok moek di imah batur karunya